Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, sampurasun, sadayana. Rampes. Ibu Oge nyamutan ulah hilap absen mah tetap di LMS-nya. Kumargi ibu tos ngadamel absenna eta kan atos full kanggo semester janten ke di akhir katawis hidup hadir sabra kali, kasiangan sabra kali, alfa sabra kali, langsung aya skornanya di LMS eta. Lajeng kanggo pangajaran dinten ayeuna teh ibu bade ngadugikeun ngeunaan novel ya. Ngeunaan novel. Sate acana tapi ieu mah cing sok ngacung ya ngangge fitur raise hand di dinya ngacung saha anu tos pernah maca novel. Novel naon weh? Cobi anggo fitur raise hand di dinya. Rina kan tos maca novel naon Rina? Baruang Kanu Ngarora. Sorry sih Bu, nonton di Baksana mah Bu. Saya pisah Baruang Kanu Ngarora lah Bu. Abi Bu. Mohon, saksa deui. Novel Harry Potter, Bu. Wih, panjang atunya hebat jagoan. Nah, di dieu aya tujuan pengajaran materi novel nanya nyaeta peserta didik dapat mengidentifikasi isi lajeng jenisnya sareng struktur novelna gitu. Biasana struktur intrinsiknya tapi eta mah engke di pertemuan anu salajengna. Dina PowerPoint ieu di palihandapna tah. Di dia aya novel Baruang Kanu Ngarora tadi teh nya Rina anu tos maca. Terus aya oge novel Laleur Bodas. Tah ieu tadi sahanya nu maca teh Yuli nya Laleur Bodas. Tah ieu kanggo nu teu acan terang tah ieu aya contona. Lajeng aya deui novel Budak Teuneng. Tah ieu mah novel Budak Teuneng mah novel kanggo murangkalihnya gitu soalnya tokoh-tokoh nage anak-anak gitu. Aya oge novel Panganten eta salah sawios contoh novelna ya. Lajeng tah ieu pami ieu mah novel anu terkenal nu dina berbahasa Indonesianya anu luar biasa boomingna gitu eta novel teh. Dugikeun ka es krim Dilan, jaket Dilan, segala we Dilan gitunya eta teh. Tapi ari kana novel Sunda masih langka anu macana gitu. Tah hidup engke di dieu ku ibu dipasihan tugas kanggo maca atawa ngaregepkeun novel Sunda Demung Janggala. Tah di dieu ku ibu tos dipasihan QR code-na kanggo novel Demung Janggala tah ieu tiasa di-scan barcode-na tanapi langsung ningal tina akun YouTube-na nya ngeunaan novel Demung Janggala ieu. Tadi ibu tos ngajelaskeun tentang novel Indonesia, novel Sunda gitunya. Tah sateu acan kana jenis-jenisna novel ibu hoyong naros heula kanggo sadayana saha nu tiasa ngawaler nami judul-judul novelnya anu ku ibu atos di sayogikeun. Entos aya tampil eta mencari katana Atas aya Bu. ya. Tah saleresna di dinya teh aya 15 judul novelnya tapi novel Sunda. Nah, ayeuna ku ibu bade dipasihan waktos 5 menit kanggo hidup milarian hiji weh, minimal hiji. Pami kenging 2 langkung sae, pami henteu hiji weh heula. Nya hiji novel. Tah, cobi aya novel naon wae. Tah anu tos mendak tiasa langsung nyarios, Bu Abi, novelna ieu gitu. Cobi. Palikatuhu baris kedua. Tah eta
jajaran H B N Y L tah jadinya L kehandap lain eta. Hebat pisan pujinya ieuna socana jeli langsung ka pendak. Leres pujinya berarti puji tos kenging poin. Pipisahan. Angga palih mana pipisahan teh enggak? Kita di tengah-tengah, Bu. Ke Tengah. 10. 10 kahandap. 10 Harus kahandap. kahandap. Iya, Pipisahan. leres pisan. Lajeng sadeui Laleur bodas, Bu, laleur bodas. laleur bodas. Saha itu nu ngaran laleur bodas teh? Tresna, Bu. Tresna. Di Paling mana pangsisina Tresna laleur laleur bodas bodas? mah, Bu. Pangsisina paling Pangsisina. kiwa. Iya, leres. Lajeng ieu contoh novel Sunda anu sanesna nya. Tadi wae atos 10 judul anu kapendak ku hideup. Ayeuna ieu di dieu masih aya deui tuh. Masih aya Pangeran Kornel, Mantri Jero, Tresna Sena, Nyi Putri Sedih Asihnya, Gogoda Kanu Ngarora, Si Bedog Panjang, Pipisahan, sareng nu sanesna oge. Ibu kan tos ngintunkeun dina WA ku ibu tos dikintun. Dina GCR oge ku ibu atos dikintun. Ngeunaan latihan soalna nya. Cobi ayeuna dibuka heula nu dina WA-na atanapi dina GCR-na. Ieuna latihan soal novelna. Atas Ibu. Bu, permios bade kapangkar heula. Mohon mangga. Nu dina LMS eta anu dina GCR eta punten nu dina GCR sareng nu dina WA eta oke ku hidup di pidamel nya di pidamel terus sapertos biasa oke naon namina teh buku hidup di foto terus fotona di kintunkeun ka GCR-nya ku ibu tos didamelkeun roomna janten hidup kantun ngalebetkeun di dinya oge atos aya batas waktuna nya jantan teh kedah ngajapri deui ibu itu dugi tabu sabaraha gitu pan di dinya atos aya gitu dina GCR eta tos aya batas waktuna tapi misalna anu teu acan join atanapi sok aya HP-na nembe di restartnya eta jantan leungit si kode GCR-na teh mangga eta bade non ngajapri ka ibu kanggo nyuhunkeun kode GCR-na deui gitu. Nah, tapi ibu hoyong aya kanggo nilai sikap ongkohnya, kanggo nilai pengetahuan ongkoh, hoyong aya salah sawios anu nyaritakeun novel teh kumaha, novel teh naon gitu. Cobi. Novel teh Mohon. nyaeta carita rekaan anu panjang anu biasana aya ngaran pangarangna. Jalan caritana biasana kompleks gitu oge jeung tepat waktu. Nah, jadi novel teh carita rekaan. Rekaan teh berarti fiksi atau non fiksi? Fiksi, Bu. Fiksi, Bu, jieunnan. Fiksi. Iya, jieunannya. Jadi sanes tina kenyataan, hiji eta jieunnan atawa rekaan atawa fiksi. Terus ukuranna panjang. Biasana novel mah sabuku sajudul teh sabukueun nya henteu kawas carpon kan diajar carpon atosnya kamari carpon mah sakali maca tiasa langsung rengse lamun novel mah teu tiasa sok sanajan caritana masih mirip-mirip jeung carpon nya istilahna siga carpon mah siga FTP gitunya lamun novel mah siga sinetron gitu panjang gitu episode Aya episodena. aya episodena. Lajeng tadi rekaan panjang terus naon deui? Henteu anonim aya ngaran pangarangna. Aya ngaran pangarangna, jelas saha nu ngaranna nya. Pan urang oge lamun ngadamelna naon pasti hoyong ieu nya maksudna teh hoyong kasebut ngaran urang gitu. Hidup ge lamun misalna ngadamel PR heg sami jeung batur kan hayang kasebut. Da manehna bunuh niron ti abi gitu. Jadi hayang kasebut urang teh. Komo anu nulis novel sakitu panjangna.
nya. Tah eta kanggo novel. Nah, novel, rekaan, panjang, terus teh aya pangarangna. Hiji deui caritana kompleksnya lantaran panjang jadi seueur-seueur kejadian-kejadian gitulah gitu. Nah, cobi Tedi tiasa teu ngabentenkeun novel sareng carpon tina waleran hina tadi dibandingkeun sareng pangajaran carpon nu tos kalangkung. Tiasa teu menyimpulkan bedana gitu carpon jeung novel. Dicobinya Bu. Sok. Ya, pami novel mah kan tadi disebutkeun yen karya sastra wangun fiksi wangun prosa anu nya rekaan prosa anu kawilang panjang gitunya Bu. Upami carpon mah karya sastra wangun fiksi rekaan ras prosa anu ponok gitu Bu. Nya paling seueur 15 menit tos trengse dibacana. Jadi bentena carpon sareng novel mah nya dina panjang pondokna eta sareng kalebet kana tokoh-tokohna oge dipaingkeun aya novel mah kusabab panjang caritana janten seueur tokohna dina novel mah. Ari carpon mah pendek berarti tokohna sakedik. Sareng dina carpon mah ngan sakajadian gitu sakajadian rengse di dinya keneh tapi saupama novel mah runtuy gitu kajadianna. Biasa jadi nyaritakeun hiji tokoh ti awal dugi ka maotna gitu. Mun kitu Bu. Mohon leres pisannya kuat kalengkep gitu tinggal tadi ngawalerna. Mugian nu sanes oge tiasa nyindekeun bisa menyimpulkan sapertos tadi nembe gitu nya leres pisan bentena sapertos gitu. Lajeng cobi Ibu hoyong naros ka Puji. Puji pami carpon pami novel jenisna ya jenis naon wae sih kan pasti beda-beda gitunya. Tah, dina materi nuku Ibu tos dipasihan aya nu berdasarkan umur nu maca, aya nu berdasarkan eusi. Tah, pami berdasarkan umur nu maca aya jenis naon wae Uji hobi. Pami telepatnya ibunya tadi kan abi ningal bisi hilap deui. Pami umur mah tadi teh aya rumaja, terus murang kalih, terus dewasa. Terus kami berdasarkan eusi mah cinta-cintaan, terus misteri, pembunuhan, sosial. Nah, terus juga nih Ibu, nu saemut abi mah eta humpul tadi teh. Nah, Itu. mohon leres pisan tos sae. Aya nu bade nambihan? Di Sajarah, Bu, jawaban sajarah. Ibu tadi. Sajarah, angga. Nah. Terus naon deui? Jiwa Bu, jiwa. Novel jiwanya tah leres pisan. Anu tadi tos diwartoskeun ku Puji, ku Angga, ku Rina leres pisan. Jadi novel teh jenis-jenisna ya novel kanggo barudak nya bacaeun budak. Biasana ipis, tokohna ge budak, caritana oge ringan lah gitunya hararampang paling tentang hewan peliharaan anu kararitu. Lajeng aya novel rumaja, biasana ieu masa-masa sakola gitu. Tah, nu katilu aya novel dewasa. Pami novel dewasa mah biasana eusina teh masalah rumah tangga nya lumayan berat lah gitu ari dibaca ku murang kali SMA mah gitu nya da teu acan ngalaman teh ya gitu. Jadi teu acan ngartos maksud-maksudna gitu. Kanggo contoh-contohna ge tadi kan ku Ibu tos dipaparinkeun. Lajeng dumasar kana eusi aya novel tadi saur Puji mah geuning novel cinta-cintaan senanya gitu. Nah, maksudnya gitu novel silih asih disebatna teh nu kitu. Biasana memang eusina tentang masalah percintaan gitu. Soalna lamun novel anu tentang kasih sayang keluarga mah jenisna namina novel kulawarga, benten deui gitu ya. Ngartos sadayana? Mohon, terus tadi laras pisan aya novel sejarahnya contohna siga novel Perang Bubat. Dina novel eta dicaritakeun perang sejarah perang kerajaan Sunda sareng kerajaan Majapahit gitu. Kanggo kan urang teh bade nganalisis novelnya struktur intrinsik. Tah, sateacana ku Ibu bade dikelompokkeun gitu ya. Kelompokna
mangga eta mah di kelompok sareng nu sateuacan-sateuacana samikeun wae gitunya kelompok nama tajanten sa kelompok teh minggon payun nyandak hiji novel ya sapertos gitu. Nah dicekapkeun heula ti ibunya hapunten pisan bilih ibu seueur kalepatan lepatnya Rio sareng nu sanesna gitunya insyaallah tepang deui dina pangajaran anu salajengna ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.